mah ite si teteh teh hoyong gaduh caroge deui. Si teteh gaduh caroge deui gitu. Nya kurang gede. Saha nu kurang gede? Sanes kurang gede. Hayang ngagedean naon atuh hayang ngagedean naon? Sanes ngagedean naon? Ieu si teteh teh hoyong gaduh caroge deui. Sing balik atuh ieu teh kumaha? Hayang boga salaki kana tang digedean. Digedean naon atuh? Asup karugu atuh. Sarena masih mah gitu. Ade, coba nu ka dieu geus loba. Terus apa mak ujang ka dieu teh? Pasti hayang ngabadagan si anu nanya. Well, Mama, abi ka dieu teh sanes hoyong ngaageungan, tapi hoyong gaduh jodoh deui, hoyong gaduh salaki anu bener. Lain hayang ngaageungan salaki ge teu boga. Jampil hayang bener. Diberek ubahna. Anu kitu langsung badag. Dengan hayang jodoh kakak minta digedean kumaha itu maksudnya? Sok tingalikeun leungeun mama. Engke dibere jimat parantinga badagan. Mama, atuh eta mah naon atuh? Ieu mah atuh lain tong tolang nangka nu kieu mah jiga naon nya?